keamanannya dengan KB kebajikan apa gimana makanya udah loba di ada telepon. Assalamualaikum Pak Ed, gimana? Oh di lapang tadi ya Pak. Oke. Ed. Nah, Alhamdulillah, kasih mana, aduh, biasa nggak di mana? Dari Pak, udah loba, jajan di, pusing. Zaman ayeuna mah da geus teu aneh baru dak mah jajan mah. Lah. Sarua we baru dak. Kudu kumaha Pak? Orang neangan solusinya lah, pusing orang. Ini maksudna ieu pusingna urusan budak kungkul, masalah jajan budak apa naon maksudna. Da mun pusing urusan jajan budak mah Masalah KB Pak, pamajikan lu. majikan kunaon kabehna. Tak apa Pak, murah oge. Jadi maksudna Brojol wae di. oh rendai. Heeh. Oh, nah eta mah berarti solusina nyari saya urusan gitu mah kurang apa sebenarnya mah tim eta mah kurang kudu bisa ngobrol jeung kader. Pak, antar orang. Nah ayo kebenaran saya ayah nu deket lah kader di lembur orang di binong bersifat lah insyaallah itu bisa orang ngobrol ya lah pada duaan apa tiluan gitu mah kudu era lah kan orang teh kudu neangan orang anu kira-kira orang teh era menyampaikan sebab ini mah urusan kan urusan pribadi ya masalah ieu mah nah jadi orang kudu ngobrol aja anu tepat jeung batur meureun ke poting era meureun ngobrolkeun paritu mah nya nya kebenaran teh jeung bu sifat mah orang nu nah lah mau piarahan tapi insyaallah aya solusi ayo sugan mudah-mudahan ayah lah di mana udah biasa nama jam 1 mah software ayah di imah gitu mudah-mudahan dalam tim bisa terpecahkan insya Allah lah ada lumayan nama kader senior video mah gitu. Saya mun aya anak-anak masuk yang mana awal asli nah yang aya anak pasti jeung ka manehna awal konsultasi urusan kieu mah jadi tuh jarak gitu rek ngomong naon-naon oge urang teh tuh jarak kebenaran aya geuningan aya di dieu geuningan assalamualaikum aduh damang Bu Alhamdulillah insya kararasan kita abi gaduh aya peryogi ya nganter Pak Otim puntennya ngiring calik ya Sok era Pak. Wah, ngomong. Hai. kenal ya Otim nah jelma abi mah suara Pak Otim lah ya hanya teh gaduh masalah ada masalah keuangan jajan budak malah eta mah geus biasa nya ieu mah masalahna rene cenah ieu budakna roa Kucing ngelajin teuing. eta kan ibu mah kadar mungkin apa solusinya ya mun KB teh KB naon apa KB suntik apa apel apa naon gitu ya Kan disuntik kumaha tuh? nah Boseneun. jadi ulah disuntik ulah ku didinya kuduna nya suntik KB itu kan aya solusi nu sejen Bu Kayak anu permanen lah bulan Ah. dokter ayah mana teh
kabeh lalaki we nya. Kabeh lalaki aya teh. Aya. Oh, namina naon eta? Vasektomi Oh. namanya. Geus saya dikabirikeun nanti meneh mah teh. Ai mah. Naik tuh dipotong. Ai vasektomi jeung kabiri naon bedana? Ya sarua wae gitu eta Maksudna eta dikabiri tadi Kabir teh dinya dibuang lah gitu, dibuang. dibuang etana. Anu henteu atuh paduat eta mah tuh dibuang. Oh, henteu. Jadi naon atuh Ya nu di- aya anu di jero etana nu Dikeureup. dibuang salah hiji lah gitu supaya si sperma teh teu beting keluar. eta make bedog gitu antara gaji. Mun bisa mah make gaji mesin. Oh, eta teh. Yang maksudna aslina make naon gitu, Bu. Ya dioperasi engke di ditu di rumah sakit. Dioperasi. Jadi pokoknya mah eueuh we sabagian. Sebagian. Oh, nya. Ye, asa Otim ka mah tuh. Ngadanya arek di pasir teh karena ongko hayang solusi Otim aing mah. Tong aduh aing mah Apunnya. karena kabur deh. Bapak Otim teh. Aduh, Bu, hampura yo. Teh juga teu mau kabur. Atuh Bu hampurannya. Aduh jadi isin ya. Si Otim.